Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun ari ieu eta hiji kisah. Qala parantos nyarios saha Abdullah ibnul Mubaraki, Syekh Abdul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Saur Syekh Ibnu Mubarak, hajaztu sanatan minas sinina, dina hiji waktos, dina hiji taun, kaula parantos ngalaksanakeun ibadah haji. Fakuntu fi hijri Ismaila wa nimtu fihi. Maka sawaktos kaula aya di hijri Ismail sareng kaula teh kulem dicaket hijri Ismail. Fara'aitu fil manami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sawaktos kaula kulem caket hijri Ismail teh kaula ningali Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina lebet tidur mimpi bertemu sareng Rasulullah berarti. Faqala, kemudian Kangjeng Nabi nyarios dina eta impenan teh, idza raja'ta ila Baghdadin, wahai Ibnu Mubarak, ketika anjeun pulang kampung ka negeri Baghdad, ka kota Baghdad, fadkhul, maka anjeun kudu asup fi mahallati kada, ka hiji kampung anu, watlub, sareng pilarian ku anjeun wahai Ibnu Mubarak, Bahram al-Majusiyya anu ngaranna Bahram al-Majusi. Ketika anjeun parantos mendakan ka Bahram al-Majusi, waqra, sareng bacakeun ku anjeun, sampaikeun ku anjeun alaihi ka eta Bahram al-Majusi minni ti kaula assalam, salam ti kaula, sampaikeun salam kaula ka Bahram al-Majusi. Waqul, sareng ucapkeun ku anjeun lahu ka Bahram al-Majusi, bejakeun ka Bahram al-Majusi, innallaha ta'ala, sanyana Allah ta'ala, anka radin, eta parantos ridho ka Bahram al-Majusi. Saparantosna Syekh Ibnu Mubarak mimpi seperti itu, pantabahtu, kemudian saur Syekh Ibnu Mubarak kaula hudang, wa qultu, sareng kaula ngucap, la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim, hadhihi ru'yan minas syaitan. Waduh, pasti ieu memimpi ti setan. Piraku Kangjeng Nabi nyampaikeun salam ka Majusi, piraku Allah ridho ka agama Majusi, ieu mah pasti mimpi ti setan. Fatawaddatu, kemudian kaula ngalaksanakeun wudu, fatubtu bil Ka'bati, kemudian kaula tawaf deui di Ka'bah, masyaallahu, sebanyak hitungan anu dikehendaki ku Allah, saloba-lobana kaula tawaf. Faqalabanin naumu, sampai ka kaula ngarasakeun tunduh anu sangat berat nepi kareup bae kasarean deui. Begitu sare, fara'aitu kadzalik, kaula mimpi deui seperti tadi, pendak sareng Rasulullah miwarang milarian Bahram, terus miwarang nyampikeun salam sareng Allah ridho ka Bahram al-Majusi. Eta kaula mimpi seperti kitu teh salasa marratin, nepi ka 3 kali. Falamma tammal hajju, maka sawaktos kaula selesai melaksanakan ibadah haji, raja'tu ilal Baghdad, kemudian kaula kembalilah ke kampung halamannya eta ka kota Baghdad teh. Padakhaltu tilkal mahallata, kemudian kaula asup ka hiji kampung, fatalabtu daro Bahram al-Majusi, kemudian kaula mencari kampung di mana tempat Bahram al-Majusi berada. Setelah kaula milarian kaditu ka dieu anu ngaranna Bahram al-Majusi,
Fawajadtu syaikhan kabiran, kemudian kaula jol we mendakan hiji aki-aki anu geus kolot. Atuh jaheula aki-aki geus kolot, tapi aya aki-aki ngora. Sajen eta apan kuring Kang Herman eta aki-aki ngora. Fakultu, kemudian kaula nyarios, anta Bahramul Majusiyu, wahai aki-aki nah leres anjeun teh anu namina Bahram al-Majusi teh ya. Qala saur eta aki-aki, naam, betul pisan sayalah Bahram al-Majusi. Aslabtun nasa salafan jadidan bainan nasi. Sayalah Bahram al-Majusi yang telah meminjamkan atau memberikan hutang kepada orang-orang dengan cara yang baru. Dengan cara anu riba teh geuninganan, nginjem ceban kudu dibayar 20.000, nginjem 1 juta kudu dibayar cengkong. Eta lah saya Bahram al-Majusi. Wa hada indi khairun, dan ini menurut saya adalah yang terbaik. Nguping cariosan kitu Syekh Ibnu Mubarak beki bingung di baik. Fakultu, sehingga Syekh Ibnu Mubarak nyarios, hada haramun inda Muhammadin alaihi salatu wassalam. Waduh, ieu mah bisa jadi ngimpi ti setan ieu majigana teh, sebab geuninganan ieu Bahram al-Majusi teh melakukan perbuatan haram. Pan perbuatan seperti itu teh haram menurut Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, kemudian Syekh Ibnu Mubarak nyarios deui, halaka khairun ghairu dalik, wahai Bahram, nah anjeun memiliki kebaikan anu lain deui selain eta. Qala, kemudian saur Bahram, naam, sumuhun pisan kaula masih keneh ngagaduhan kasayan anu lain. Kumaha teh caritana Kang Bahram? Ieu wahai Syekh Ibnu Mubarak, kana li arba'u banatin, kaula teh ngabogaan 4 anak perempuan, wa arba'atu banina, sareng kaula oge ngabogaan 4 anak laki-laki. Fazawwajtuhunna min abna'i, kemudian ku kaula dikawin-kawinkeun bae eta anak awewe jeung anak lalaki kaula, dijodoh-jodohkeun. Pan kurang kumaha baik kaula supaya anak kaula teribet neangan jodoh, tinggal dikawin-kawinkeun bae ku kaula. Eta pan kebaikan menurut kaula mah. Fakultu, saur Syekh Ibnu Mubarak, hada aidon haramun ala, atupan nuki oge sarua bae haram numutkeun agama Kangjeng Nabi mah. Sampai obrolan dugi ka dieu, ieu Syekh Ibnu Mubarak teh tetep masih keneh bingung. Di satu sisi percaya dan mimpi Kangjeng Nabi mah bener, mana ieu mah komo barijeng 3 kali berturut-turut. Tapi di satu sisi kok beda pisan jeung kenyataanana. Piraku sih nu kieu meunang salam ti Rasulullah, piraku sih Allah ridho ka jelema model kieu. Akan tetapi terus Syekh Ibnu Mubarak mencari informasi sedalam-dalamnya. Fakultu, kemudian Syekh Ibnu Mubarak nyarios deui, hal indaka khairun ghairu dzalik, wahai Bahram, nah anjeun boga kebaikan deui selain ti eta, coba caritakeun ka kula ayeuna. Qala, kemudian saur Bahram al-Majusi, na'am, sumuhun pisan kaula mada seueur kebaikan teh, atuh lain ge Bahram teu bisa melakukan kebaikan. Kebaikan kaula nu berikutna, ja'altu walimatan lil majusi waqta tazwijil banati li abnai. Kaula mengadakan pesta anu sangat meriah, mengadakan jamuan makan untuk orang-orang Majusi ketika kaula ngawinkeun anak perempuan kaula jeung anak laki-laki kaula. Pesta besar-besaran, meriah. Fakultu, kemudian saur Syekh Ibnu Mubarak, hada aidon haramun. Aduh,
panuk ieu oge ieu teh haram dibae. Tapi tetap kaulah penasaran. Pasti Rasulullah moal mungkin ngawadul. Fakultu kemudian kaulah nyarios deui. Hal indaka ghairu dalik. Coba caritakeun deui Bahrom. Aya keneh teu kebaikan anjeun selain anu tadi disebutan ku anjeun. Qala na'am. Atuh pogo bae. Kaulah masih keneh banyak kebaikan mah. Bahrom teh ya atuh. Kana indi bintun min ajmalin nisa'i. Kebaikan kaulah nu paling hebat. Kaulah boga anak perempuan anu paling cantik. Ma wajadtu laha kufan. Ku cantik-cantik na anak kaulah nepi ka kaulah teu bisa manggihan laki-laki anu pantas bersanding dengan anak kaulah nu paling cantik. Kusabab kaulah teu bisa manggihan laki-laki anu pantas bersanding dengan anak kaulah nu paling cantik. Fazawwajtuha min nafsi, yang geus bae ku kaulah dikawin ku sorangan. Atuh kaulah pun bapana pasti pantas bae atuh ceuk ulama. Wa ja'altu sareng kaulah ngajadikeun walimatan pesta tilkal lailata di eta peutingan pernikahan jeung anak kaulah teh. Wa kana fi tilkal lailati minal majusi aktsaru min alfin. Dan pesta di malam eta dihadiri oleh lebih dari 1000 orang majusi. Fakultu kemudian saur Sahih Ibnu Mubarak nyarios deui hada aidon haramun pan ieu geus sarua bae haram-haram keneh. Hal indaka ghairu dalik, wahai Bahrom, naon deui coba caritakeun kasayan anjeun Bahrom. Qala na'am, sumuhun kaulah masih keneh menyimpan kebaikan-kebaikan anu lainna. Lailatan minal layali, dina hiji peuting, wati tu benati ala firasyi, ketika kaulah arek bersetubuh jeung anak kaulah. Fajaat imra'atun muslimatun, ketika kaulah arek enak-enakan jeung anak kaulah. Jol teh hiji awewe muslimah min ahli dini ka agamana sarua jeung anjeun wahai Syekh. Tusarriju min siraji, eta awewe muslimah teh ngahurungkeun lampu kaulah. Fa'auqadatis siraja, terus eta si awewe muslimah teh ngahurungkeun kana lampu. Fa kharajtu, kemudian kaulah buru-buru keluar. Wa atfa'tus siraja, jeung kaulah buru-buru mareuman kana eta lampu. Summa dakhalat saniyan, kemudian eta si awewe teh balik deui anu kadua. Wa auqadatis siraja, jeung seperti tadi ngahurungkeun deui lampu. Wa kharajtu, kemudian kaulah keluar deui. Summa atfa'tuhu, kemudian kaulah mareuman deui kana eta lampu. Faqultu fi nafsi, kemudian kaulah ngomong na jero hate, la'alla hadhihi jasusatul lususi. Boa-boa ieu awewe teh mata-mata rampok ieu bulak-balik kita tadi teh. Kusabab kaulah curiga ieu awewe teh boa-boa mata-mata rampok. Fakharajtu, kaulah kemudian keluar. Khalfaha, nuturkeun eta istri muslimah teh di tukangeunana. Fadakhalat manzilaha, kemudian eta si istri muslimah teh asup ka jero imahna. Paroaitu, kemudian ku kaulah diperhatikeun, diintip eta si awewe teh. Laha, ternyata eta istri teh arba'a banatin, ngabogaan 4 anak perempuan. Falamma dakhalat, kemudian sawaktu eta istri muslimah teh asup ka jero imahna. Qulna laha, kemudian ngararomong eta anak-anakna anu 4 teh ka eta istri. Ya ummah, wahai emak,
wahai mama, wahai ibu, hal ji'ti lana bisyai'in, nah ma dongkap ka abdi beri nyandak sesuatu apa hente, fa innahu lam yabqa lana taqatun wa sabrun alal ju'i, karena abdi sadaya geus teu kuat, geus tidak ada tersisa deui kekuatan sareng teu nyesa deui kasabaran, geus bea kekuatan abdi, geus bea kasabaran abdi kusabab nahan lapar. Ma sawaktos ieu emak-emak teh nguping jeritan anak-anakna nu geus bea kasabaran jeung geus bea kekuatanana kusabab kita tadi nahan lapar, pada ma'ats ainaha, kemudian meneteslah kedua soca ieu ibu-ibu teh. Wa qalat, kemudian nyarios eta emak-emak, lahuna ka putra-putrina, istahyaitu min rabbi, ampura ma, wahai anak-anak ma teh isin ka Allah, an as'ala syai'an min ahadin dunahu, ma teh isin ka Allah kudu barang pentas sesuatu ka selain Allah ma isin ma teh, watluba hajatan min aduwillahi ta'ala, sareng ma isin ka Allah kudu barang penta ka musuh Allah ta'ala, wa huwa majusiyun, musuh Allah teh nyaeta agama majusi teh. Qala Bahram, kemudian nyarios ieu Bahram teh, falamma sami'tu kalamaha, sawaktos kaula nguping cariosan ieu emak-emak anu begitu menyedihkan, raja'tu ila dari, kemudian kaula balik ka imah kaula, beres nepi ka imah, fa akhadtu tabaqan, kemudian kaula nyokot hiji wadah, wa ja'altuhu mal'anan min kulli syai'in, kemudian eta wadah teh ku kaula dipinuhan ku berbagai makanan, fadahabtu bihi binafsi ila dariha, kemudian kaula berangkatlah menuju ka imah nasi mak-mak teh, wa a'taituhu iyyaha, dengan maksud akan memberikan makanan ka eta keluarga anu kesedihan karena kelaparan. Begitu eta keluarga teh menerima makanan ti kaula, paparihat, maka gembiralah eta si emak teh kusabab geus mendapatkan makanan. Qala Abdullah ibnu Mubarak rahmatullahi alaihi, kemudian Syekh Abdullah ibnu Mubarak rahmatullahi alaihi nyarios, qultu wa hadha khairu wa lakal bisyarat, wa basyartuhu birru'ya allati ra'aituha wa qasastu alaihi ru'ya. Saur Syekh Ibnu Mubarak, ieu kakara, ieu mah kebaikan, nu kieu mah ngaranna kasayan teh, sareng anjeun wahai Bahram, sebenarnya mah tos mendapatkan kabar gembira, sebab kaula pernah ngimpi pendak sareng Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi wasiat amanat untuk menyampaikan salam kanggo anjeun wahai Bahram, sareng kaula oge katitipan wasiat ku Kanjeng Nabi piwarang nyampikeun ka anjeun bahwa Allah parantos ridho ka anjeun. Begitu Bahram al-Majusi mendengar kabar gembira anu seperti itu, qala Bahramul Majusiyu, kemudian Bahram al-Majusi nyarios, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, mengucapkan dua kalimat syahadat. Fakharra, kemudian Bahram al-Majusi nyusruk sujud min sa'atihi, dina saat eta keneh, wa mata, kemudian maut harita keneh, ialah maut husnul khotimah ngaranna. Saumur hirup cicing di agama Majusi, tapi di akhir hayat
beliau sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini semua berkat kedermawanan Bahram Al-Majusi. Menyaksikan kejadian seperti itu, falam abrah, maka Syekh Ibnu Mubarak keliren-liren mengagumi kejadian eta. Pasti orang oge sangat mengagumi kejadian eta. Hayang teuing akhir hayat urang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah yang dirasakan ku Syekh Ibnu Mubarak. Hatta wasaltuhu wa kafantuhu wa sallaitu alaihi. Dugika ye Syekh Mubarak teh ngaibakan mengkafani nyolatan ka eta jenazahna Bahram Al-Majusi. Mudah-mudahan urang sadayana oge sing dimautkeun husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Ngan teu cukup amin doang lamun tanpa usaha. Salah satu usahana lamun urang hayang maot husnul khotimah, lobakeun sedekah, terutama sedekah ka jalma-jalma anu keur bener-bener membutuhkan. Wa kana Abdullah ibnul Mubarak yaqul, sareng saparantos nanyaksikeun kejadian eta, Syekh Ibnu Mubarak nyarios kieu, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, istamilus sakhawata, berbuatlah dermawan, ma'a khalqillahi, terhadap makhluk-makhluk Allah, sing balalager, sing mikanya ka makhluk-makhluk Allah teh. Fa innahu yanqulul a'da'a ila darajatil ahibba'i, karena Allah bisa saja memindahkan musuh-musuhna ke tingkat kekasih-kekasihna. Nu tadina musuh Allah, Allah maha mampu merubah musuh-musuhna jadi kekasih-kekasihna. Walahul mulku fil ardi was samai, sareng Allah anu ngagaduhan kerajaan di langit sareng di bumi. Ghafarallahu lana, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ngampuni kana segala dosa perdosaan urang sadayana, bihaqqi a'dhamil asma'i, kalawan hak keagungan nami Allah subhanahu wa ta'ala, wa bihurmati ma'asyiril anbiya'i, sareng kalawan kehormatan seluruh para anbiya. Amin ya rabbal alamin. Ieu kisah dikutip ku Syekh Utsman dina kitab Zubdah. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, parantos nyarios Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ahsana ahadukum islamahu, apabila seseorang dari kalian melaksanakan keislamannya dengan baik, fakullu hasanatin ya'maluha, maka seluruh kebaikan anu dilakukan ku eta jalma, tuktabu bi asyrati amsalha ila sab'i mi'ati di'fin, maka setiap kebaikan anu dilakukan ku eta jalma bakal dibalas dengan 10 kali lipat kebaikan sampai kepada 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha, sareng setiap keburukan anu dilakukeun ku eta jalma, tuktabu bimisliha, maka bakal dicatat, bakal dibalas dengan semisalna eta keburukan. Hatta yalqallaha azza wa jalla, dugika eta jalma teh bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala anu maha gagah perkasa. Mudah-mudahan urang sadayana senantiasa membawa amal kebaikan sebanyak-banyakna ketika urang kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.